dampingi we. Ya yang naon ja aing tinggal ngontek da eta mah da resmi puguh. Sok kontak jeung aing. Tinggal ngontek eta anu tadi siapa polotot ku aing didengekeun teh. Lain ku masalah itu kan kurang. Oh di dinya nya di dia mah ngomong selamat-selamat. Yo dengekeun. Ai lemas mah tuh dalam minta sumbangan atuh. Heeh. Orang ya ulah soal utangnya. Walah tuh duit. Ngutang mah teh tuh sepan geus masih mau ngutang ka karunya ge masuk ngutang ka mang rotang mah tuh wani. Wani atuh mah. Kang, punten Kang, sekedap Kang. Ieu teh bade tumaros Kang. Ieu teh sareng warung parotang. Muan. Nah, Kang punten ieu teh abdi di PT naon teh di PT Munur Bahari. Nuhun maju Munur Bahari gitu. Naon PT Bungkus Baso sia mah. Kang kula heureuy Kang ya abdi di Tah muncul heureuy. Naon heureuy? Cara heureuy urang Naon eta apa motor-motorna? Jadi ieu teh pas di pengukuran teh nya. Muhun. Jadi kadituna Ujug diukur naon Jadi kadituna ka radio. Kangge program ieu Kang karta cepat itu Kang. Ieu teh aya di lahan anu PT Maju Mundur Bahari. Iya, sebagai pengelolana. Henteu biasana oge. Mun aya pengukuran kitu sok aya pemberitahuan ti pemerintah oge. Nya kan abdi ieu kawakilan nanya. Manya langsung Eta surat-suratna aya Kang. Aya kan gitu. Suratna aya. Ningali aing ningali. Malahan aya 3 rangkap Kang kanggo ieu itu termasuk aya 40 warung anu kagusur. Ya. Termasuk warung aya beja-beja nya ujug-ujug diukur. Jadi warung ieu teh aya di lahan anu memang sesengketa Ya, kawayan milik pemerintah. Dijantenkeun lahan untuk kareta cepat. Ya. Ada ka desa Oh, ieu mah da sanes di desa deui. Kan desa ge Kang sanes anu pemilikna mah kan sanes desa Kang. Kita ninggalna di letter C. Kan prosedur atuh. Ninggalkan aya di letter C desa ieu hak milik eta napi ieu hak Kang pagawe desa sanes? sanes abdi Nya mah jempling we. Upami sanes pagawe desa mah sanes nanaha Kang atuh. Ya intina mah imah program pemerintah Kang. Ngakuna program pemerintah mah ieu nana ge prosedurna aya pemberitahuan heula ti masa pemerintahan desa teh pemberitahuan ka warga ieu teh bahwa daerah ieu teh kasabet. Diukur. Jujur langsung punten. Ari Akang itu sebagai pemilik warung. Mas sanes. Ari sanes mah cicing we atuh da kana ieu hubunganna sareng nu Kela manotang kela. Itu soalnya lamun warung ieu pan ieu tempat base camp urang geunaheun gitu. Namanya lain ku masalah base camp. Ada base camp teh dialihkeun ku abdi engke daripada ditu dibebenah deui. Tapi kan ieu mah program penggusuran terus jelas aya dia RAB terus aya Kang. RAB terus aya. Wah ini ali. Akang mah teu kedah terang da ieu abi nu nyakanana. Lamun aing teh dibere nyaho kumaha ku Kan ieu teh tanah hak milik eta Kang ulah dibikeun Kang. Ya atuh tanah teh geus dibaheula ya. Nyariosna anu biasa-biasa we Kang ulah sok aing da abi kan lemes Kang teu. Anu teh biasa teh ngomongna Eta Henteu. kan aya bahasa ganti rugi tah ieu mah hayangna ganti untung nya marotang sok. Nya kieu Kang maksudna Ge memang salah kuduna ge nya. Ieu mah di tanah di tanah PT Ya. Akang itu maksudnya bangunan liar. Ya berhak atau PT Nya. kusur oge teu aya akan tanah pribadi mah bisa jadi ganti untung. Teu aya hak kanggo masih kalian mah surat-suratnya nyaho. Untuk bisa kitu atuh resolusi mah. Cing ningali heula surat. Suka bikin ladang cenah. Menang ngabangun Tata surat mata. Masalah ieu warung datang jauh diukur. Henteu Kang intina kieu ieu bangunan teh kan berdirina di lahan pemerintah. Ngopi heula kumaha pan raos kitu. kan urang teh di dieu teh geus lila oge nya. Dapan abdi teh sanes warung ieu hungkul nya tadi teh di dieu teh heula mapai. Lain ulah gara-gara ieu jadi base camp jadi ributnya. Kan abdi mah dongkap secara baik-baik. Terus abdi gaduh naon? Gaduh surat tugasna kanggo ngagusurna. Pan sebelum-sebelumnya atau sebelum bagusur teh gampang. Ngarak Akang aya izin teh ngabangun di dieu. Akang minta izin teh ka
perusahaan abdi Aing gitu. ti borojo orok ti dia geus warung-warung ti di zaman bapak moyang aing eueuh nu ngaranna PT-PT eueuh. Ente gitu Kang. Nya moal ayeuna mah di dinya na ge merencan lahir. Nya. Tapi PT di dia lahir mah warung aing mah geus aya sia ujug-ujug aing geus sagede kieu jojol ngagusur di mana ceritana. Tas tadi awas kata acan ieu awas heula geura. kantos di awas tah. Ieu notarisna tos aya jelas notarisna gitunya. PT-na jelas. Banyak ya nama aing permainan kos gitu mah geus disetai kukueun ka aing mah. Akang ulah sok nyari sok uang aing Kang da abdi ge secara baik-baik ka dia Kang gitu. Akang ulah mentang-mentang naon Preman di dia, gitunya. iya. Buka warung sembarangan gitu nya. Sok urang jadi preman gitu. Berkuasa gitu teu bisa gitu Kang. Ieu namina program pemerintah kudu menyukseskan mendukung teu tiasa kitu nya. Oke manjuk Berarti ya mah Akang mah teu bisa kerja sama teu kooperatif Sia ieu mah. lamun hayang nyaho persoalan mah ti baheulana. Dia warung teh di zaman bapak aing ti ngoraken nepikeun ka aing kakarak aing aya nu ngagede-ngede kagusur bae teh. Orang Itu kan program ge nembe ayeuna nya. Ayeuna. Ari Akang. ngertos teu Akang ngerti Akang ngarti teu Aing mah artinya bahwa warung ieu teh aya di tanah PT. PT mah jeung mundur bahari. manotang urang pertahankeun. Hanya wayana berarti urang mah urang manggil ieu we. Akang lamun misalkan Lamun kieu, bersih kuku kieu we nya. Kita dampingi aku aparat we, dampingi aparat we lah kitu mah. Nya. Kita solusina heula atuh nya. Ujug-ujug Itu kenging kompensasi Kang. Dialikeun. Ieu mau jojo langsung. datang deh ya jelema teh nya lamun cek arek namu mah ya datang assalamualaikum ya urang ieu rek lain ujug-ujug arek ngagusur. Lamun abdi kitu Akang ku abdi bisa dibalikeun Akang pertama KPT abdi izin teu datang ke kantor gitu. kami eta bawa ibadah ngebangun ya ieu. kan sancan lahir ge warung aing mah geus Tapi nantung. data di dieu kan atuh jelas warung bapak rota bakal digusur teh Ya, nyawa di mana? aya di tanah PT Nyawa kan. di mana aing nanya nyawa di mana? Hari itu ieu pemerintah, astagfirullah. pemerintah resmi. Akang tadi baca teu ieu. Eta mah Buat teu sakola Akang mas. Ya gitu meh. Asa Ya teu sakola namun lamun marane sakarola bisa maca atuh. tarik teuing namang tah. Ya ngomong teh ulah hareup teuing. Sok mentang-mentang mararane naon preman di dieu. Oh, Kang. Teu bisa kitu Kang, hukum mah kuat. Tarik teuing mang Oh. Geus mah balik. Ente geus lah, geus mah balik lah. Kayak kita dampingi we. Ya yang naon jaing Tinggal ngomong. kontak da itu mah ada resmi puguh. Oh, sok kontak jeung aing. Tinggal ngontek Sok. eta anu Tadi siapa polotot ku aing. Didengekeun teh. lain ku masalah itu kan kurang Oh di dinya nya di dia mah ngomong selamat-selamat. Yo dengekeun Ai lemas mah teh da minta sumbangan atuh. Kali Heeh. jeung urang ge teu menta sumbangan kan Oh. kali aturan mah prosedurnya posisi si warungna salah. Itu terus ngorotak lah. Yo dengekeun nya ngaranna arek ngagusur mah yo datang heula ka aing. Yo datang yo Mang, aya surat ti pemerintah ti PT ieu. Kudu kan dijeun. ieu itu naon pendatang surat barang jeung urang Sama barang tadi lain gitu konsepnya tadi mah lain. Iya, Sama datang-datang ujug-ujug karek Iya ngagusur mah we. Dibere. iya mah teu bisa maca ieu mah asli Baca heula ngapodo mang tah mang. Yo ulah sok kitu ka aing anjing mau bolontongan. ulah mentang-mentang Akang Kang teu tiasa ngake kekerasan kitu Kang. biasa Kang Akang sok bade neungeul ka abdi mangga ayeuna aya hukum Kang Ah, walaupun hukum, nyampe yo. sakedik ku abdi bakal dilaporkeun Hukum mah bisa dibeli ku aing. Sok, ya. Nah. kieu Ya. Tah eta salah siji bahasa teh sekolah. nah bahasa sekolah Kang Nu teu aya hukum nu sakarola we ge ngamareli hukum eta. Kang Sia sakola teh nanya. punten saneta Mayang teu ku abdi dibayar, diklarifikasi meureun sakola ge. klarifikasi Kang punten teu aya hukum anu tiasa dipeser Kang Nya. punten lepat eta Kang lepat Eta bahasa-bahasa eta teu sae eta. lepat Kang hari hukum mah pasti adil Kang Adil. Jeung aing mah teh adil.
Cuma itu mah sebagian oknum. Eta mah anu teh dia mah nya eta oknum sanes orangna. Sanes hukumna tapi orangna. Mata SDM kata saya. Ya. Kira-kira tadi kan pas di asapkeun sok Sok diawas diawas heula gitu kan. pelajari Ya, heula macam di nafsu iya wae, macan naon gitu kan. aing sia warung ieu tiba heula nenek moyang aing pada Aing ya datang aja mau ujug-ujug ya datang ya. Naon heula ujug-ujug ya. Dia ada ieu tanah berdiri di tanah ieu PT ieu naon urusanna jeung sia aja aing. Urang tugas. Ulah sok mentang-mentang nya di dinya jadi base camp kang karumpul karya Kang. Ku abdi oge kieu Kang. Kepala dingin we Kang, kepala dingin Kang. Ku abdi bakal didamelkeun deui base camp kang kabelah ditu. Tapi ieu bade digusur wayahna soalna di tanah PT. Kang base camp make ku abdi dialihkeun ka bari ditu. Balik teu nyambung sama jeung aing ngomongna. Balik. Bye bangke. Teu nyambung. Bentar di ieu. Ieu lah enak mah Kang. engke abi ka dieu dewe lah Abdi ka deui sareng aparat ya, sareng aparat. Tong hilapnya nyanak bolu